matak lamun urang tepati nurut ka kolot osok aya bae mamala kumaha meureun eta mah ti dituna sebab kolot ngimplang kula boga babaturan dikawinkeun ku kolotna nyana teu bogoh tapi boga santri di Garut ya cerita di Garut sateragan jeung kula bapana maot lantaran bapana maot geus eueuh bapana pamajikanna ditolak jatuh mah pamere abah teu bogoh masalahna teu bogoh anakan tetep teu bogoh geus bae teu atuh dipirak ieu ngaranna ge nyana kawin deui jeung nu nyana bogoh kawin deui jeung nu nyana bogoh pindah berarti nyana imah tanggana masya Allah akhirna teu magahan ngaji teu boga santri kuari hirup keneh bahkan cicingna di Bandung sebab nu nuturkeun aya rahasia Allah di lain sambarangan tinggal dinikmati bae teu bogoh jatuh bogoh ge anakan bae bagon cenah jatuh sakedeung deui mangganing waktu ka hareup khook jasa ta eta tah kolot lain sambarangan ngadu-ngadukeun teh keur carita aya rahasiahan mentak urang pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah naon ge coba lamun asal teu nurut bae ka kolot mah kana lagan komo kolotna bangsa ustad dan sakiai. Pan pikiran lempeng nya mah kayang abah mah sia kawin ka dinya bae. Emang kunaon gitu bah? Henteu abah mah piling ka dinya bae. Maksudna sugan abah boga pandangan naon nyana kan ka Golkar jadi sia lumayan kan. Ai kitu nambah henteu cek abah teh mah lain itu kan magahan ngaji aja sia atuh kabawa pan kedek dipetakeun di mana ge sia bisa manfaat ya bah ge teu pati bogoh abah ge ka mas sia keur teu pati bogoh aju anakan sia pan eta adalah nurut insyaallah loba pokoknya rahasia-rahasia gitu lobana lain lalagan aju nu menculak hayang sorangan teta kan kurang doa ti kolot lobana kurang manfaat